jeung sumping sadayana. Kuring dihormat ibu bapa guru sareng rerencangan sadayana anu dibela cinta. Hayu urang sami-sami muji syukur ka Gusti Allah Nu Maha Suci. Murgi rahmatna urang sadayana tiasa kumpul di dieu dina kaayaan sehat walafiat. Kesempatan ieu simkuring bade nepikeun piantara ngeunaan pentingna disiplin dina kahirupan sapopoe. Disiplin mangrupa sikap anu penting pisan pikeun urang sadayana. Utamana pikeun para siswa ku ayana disiplin. Urang tiasa ngatur waktos kalayanan hade. Sapartos datang ka sakola tepat waktos. Ngalakukeun tugas kalayanan tanggung jawab sareng nurut kana aturan anu aya. Upami urang teu disiplin seueur hal anu bakal kagangguan. Contohna urang tiasa telat, teu ngumpulkeun tugas, sareng presentasi oge tiasa nuntut. Sabalikna, lamun urang disiplin, urang bakal leuwih gampang ngahontal cita-cita. Sabab eta hayang urang sadayana ngamimitian disiplin tina hal-hal leutik. Sapartos ngajaga kebersihan, hormat ka guru, sareng rajin diajari. Mugi anu diparantos disampaikan ku simkuring tiasa aya mangpaatna pikeun urang sadayana. Hayu urang jadi jalma anu disiplin demi masa depan anu langkung sae. Hapunten bilih aya kecap anu kirang merenah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.